Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi di mana beayana sumangga ayeuna urang sami-sami bandungan di rajengan carita Jawara ti Kuburan bagian anu ka-24. Sakumaha naskah anu kantos dipaju dina bagian anu ka-23 hanca poe kamari. Pedaran Mang Dedi kebegatuan jina mangsa tarungna atuh jang Banara jeung Nini Kalingking malah ampir-ampiran Banara binasa. Ngan untung we aya Malati Bodas nyatana nyerat Nini anu harita nyamperkeun ka dinya. Nini Kalingking jadi ngagebeg margi disangkana eta nyerat Nini teh jurigna rat manah teh atunya nya ngejat harita dingakeun tempat tarung. Kejadian kasaksian ku Banara. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu cerita langkung paos mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana kiwari urang pusirkeun perhatian urang kana jujutan cerita Jawara ti Kuburan karangan Kedeksa telunya mangsa alam pabuberang harita teh di hiji tempat atawa di pileuweungan. Manuk krecet di sarada patembalan jeung pada baturna diserang ku surahayam jago leuweung nyatana cangeh gartea mapaesan kaayaan alam harita. Sadengkeun jang Banara harita teh ngajanteng bari jeung leuteup ka hiji tangtungan wanoja anu cenah mah eta ngaranna Malati Bodas harita teh rek mudag ka Nini Kalingking anu ngejat di tempat tarung. Atuh sakilat oge kaayaan didinya jadi tiisin lantaran Nini Kalingking jeung Malati Bodas meneting curelat palumpatan. Banara mangan bati corohok we keur maeukeur pipikiranna can waras pisan lantaran urut ngarasakeun kanyeri oge meunikeun karipu. Sanggeus sadalila kuniang jang Banara hudang terus luak liuk jiga aya nu biteangan tapi didinya tetep sepi jempling nu kadenge nganggur sora manuk we. Dilakulila gek Banara diuk deui pok ngecowih ngomong sorangan. Nah bet loba nu aneh di pileuweungan teh nah bener kitu nu tadi teh Malati Bodas asa teu percaya aing. Apan cek Mama Sutara oge nyerat mana mah alias Malati Bodas geus maot. Tapi nah ayeuna bet aya deui. Bu cilaka. Palang siang arwahna Ratmanah marakayangan. Lantaran si Kalingking oge teu wani ngalayanan geuning. Tapi ketang aya untung nepikeun aing teu tulus modar. Nuhun Gusti Agung. Cek Banara bari jeung luak liuk deui. Maksudna mah dik neangan bedogna anu tadi murag. Barang brete teh lah bedogna teh jadi dua. Perahna bubuk akibat benturan itik Nini Kalingking nu kacidarungkahna. Cilaka aing lamun kieu mah. Aing jadi teu boga pakaran. Kumaha carana ieu? Ari kudu balik heula ka kalapan nunggal mah asa piraku. Lantaran lain dalampahan deket-deket kapaksa kudu gelut
ngandokeun peureup ye tapi kumaha jadi nawe mending indit dewe aing perlu nyakar heula ka kuburan Malati Bodas. Cek Jang Banara ngomong sorangan bari jeung terus singkir deui ngan hanya ka baju narangsa kararawe lantaran lebah dadak kasabet ku iteuk neni kalingking. Nya geus kitu maleos we Banara indit deui ninggalkeun urut pakarangan tarung. Banglu salampahanana atuh Jang Banara nu cenah mah deuk nyakar heula ka kuburan nyirat manah. Keundeun heula sakedeung tunda sakadap ayeuna urang Bandungan nalampahan nini kalingking nu diudag-udag ku nyirat nini alias Malati Bodas teh. Harita teh Malati Bodas pating kolebatir ni kalingkeng anu diudag-udag. Mena kebat tumpas setegar tanaga maksudna hayang nyusul kana ni kalingking. Lumampah namanya ngeblesat lirik kidang. Tapi nini kalingking leuwih gancang batan manehna. Atuh boro-boro kasusul malahan mah teu katempo-tempo acan. Setan teh ceuk Malati Bodas. Lila kulila Malati Bodas ngaraca sape. Antukna mah eureun di hiji mumbung gang pasir terus ruak lieu ka unggal madhab. Tapi edas jeung kalingking di katempo akhirna mah pok harita Malati Bodas. Cilaka si kalingking rumah gancang pisan dasar setan. Teu nyalahan disebut jago kawakan teh lantaran katanya sanana luar biasa. Nya ge tangtungan nini padahal mah mainna geus tatu dina walikat. Kudu kumaha saterusna ieu ka mana nyusulna ari si kalingking. Tapi ahkeun bae heula. Sugan jeung sugan isuk bageto mah kapanggih deui ku aing. Aing ka ayeuna mah kudu nulungan heula Banara. Sabab tadi katempo bangun ripuh. Cek Malati Bodas berijeng terus malikeun di awak. Leos indit tidinya maksud narik balik deui ka urut tarungna Banara tadi. Limpangna Malati Bodas gagancangan lantaran ngarasa belangsok ieun Banara manggih cilaka. Tapi tetela jauh pisan. Lantaran tadi mah lumpat ka ceda gancangna sedengkeun ayeuna disorang ku leumpang puguh we asa jauh. Parandene kitu lalampahan Malati Bodas. Aya paribasa jauhan ti burung cunduk anggang ti burung datang. Akhirna Malati Bodas tepi deui ka urut tadi tarung. Ngan hanya ka Banara geus teu kasampak. Lantaran tadi oge Banara mah geus indit deui. Atuh leng Malati Bodas ngahuleng. Manehna rarateret nempuan keayaan didinya. Tapi Jang Banara tetep teu kapanggih. Cag urang tunda heula lalampahan Malati Bodas. Tenden sakedeung tunda sakedap ayeuna urang puseukeun perhatian urang nyatana ka Jang Banara nu deuk ngajugjug ka kuburan heubeul teh. Harita Jang Banara lumampah sosoranganan. Arek muruk ka kuburan heubeul nu rek jarak ka kuburan Malati Bodas alias nyerat manah. Sanggeusna lumampah kira-kira 3 jam lilana. Srog Jang Banara tepi ka hiji pelataran reg manehna eureun heula. Raas inget papatah ti Mama Sutara. Yen didinya teh urut tarungna antara nyerat manah jeung si kembar 3. Terus Jang Banara luak liuk. Breh katempo aya kuburan. Horeng si mana horeng kuburan si Ejron teh. Tetela di dieu gelutna nyerat manah teh kuburan heubeul oge geus deukeut. Tapi ka mana jalanna ieu? Lantaran kaunggah tempat kacida pisan rembet jeung barala. Ceuk Mama Sutara mah kudu kalebak cenah. Ceuk arek disusul ku aing nah bener kitu. Ceuk Jang Banara bari jeung ngaleos deui ninggalkeun eta tempat. Limpangna ngajugjug kabeh lebak. Gurubutan di kebon eurih anu barala nu paselang jeung kaso. Gorobas Jang Banara lumampah dinu bala. Harita mah kapaksa kudu tarima kana nasib lantaran museg aya dahan anu ngahalangan teu bisa dikadek lantaran pedogna leungit ku si kalingking teh. Beuki lila lalampahan Jang Banara beuki jauh. Malah tungtuna masrog ka hiji tempat reg Banara eureun terus sarateret tempoan kaayaan didinya. Muni bruh breh tangka caringin anu geus jaranggotan. Haur cucuk mending ngagereng. Ari cariuk jeung ari jaha atuh mending ngaguy.
Banara teh geus tepi ka kuburan heubeul. Ngan can asup ka jerona atuh pok Banara ngomong sorangan. Mata keung ieu tempat teh. Na di mana atuh aya kuburan heubeul teh nya? Apan geus bener tanda-tanda nama kieu. Aya haur cucuk ngeuneh pageret. Aya tangka caringin anu geus jaranggotan. Aya tangka kiara anu akarna pabelit. Tapi mana atunya? Ari kuburan nana teh. Cek Banara barejeng terus leumpang ngalaunan. Tapi tetap panon mah barejeng rada teret nempuan kaayaan didinya. Beukililah beuki ka jero, malah ari-arian oge beuki rembet bae. Baju Banara mindeng ti kakarai kana ari canar anu sareukeun. Calana pangsina ting berewek sararoweh. Malah ringit leuweung oge meuning ngagerenggeng. Telila antarana jang Banara jog anjog ka ieu tempat nu rada lenglang. Malah katara aya urut ngababad. Bre katempo aya gunukan taneuh anu beureum keneh. Awak Banara ngadadak meleteh. Bre kasawang deui layon nerat manah anu geus ruksak. Sakumaha anu geus didongengkeun ku Mama Sutara jeung si Radia. Akhirna mapok Banara ngomong sorangan. Moal salah deui tangtu ieu kuburan Malati Bodas teh. Bagea jungjunan mangga geda bagiakeun pun engkang Banara teh. Cek Banara jiga nu keur ngomong jeung jalma bae. Katayep manehna atuh leumpang ngalaunan ngadeukeutan kana kuburan nyampurkeun taneuh anu muncukung beureum keneh. Memang bener eta teh kuburan Malati Bodas. Lantaran katara dina tutunggulna aya ngaran Malati Bodas jeung gambar kembang malati anu keur mangkak. Lantaran ngahaja ku Mama Sutara ditulisan pikeun pangeling-eling cenah. Ari Banara sanggeus tepi teh berak daku terus gegerenyeman jiga anu ngadoa. Sanggeus kitu dua leungeun diranggahkeun bari maca doa. Ngadoakeun kanu aya di alam kubur khususna ka arwah nyerat manah. Kalayan teh sadar Banara ngaraglageun cimata. Biwirna rada ngageter pangalaman anu geus lila kaliwat dina mangsa babarengan jeung nyerat manah ka gambar deui. Akhirna Banara teh kuat nahan perasaan poh karita teh. Malati, ieu pun engkang ngahaja pisan nepangan ka Malati. Hampura akang teh geulis lantaran akang teh bisa nulungan ka Malati padahal mah bisana Malati pupus teh alatan bade nulungan ka akang. Kari-kari nu jadi korban bet Malati pisan. Hampura akang teh. Akang rumasa geus kahutangan ku Malati. Akang geus loba nampak pangalaman ti Malati. Sedengkeun akang can bisa mulang tarima. Ku kituna akang janji ka Malati akang mawa ka mulang ka lemur satungtung can bisa nyangkalak si kalingking jeung si kembar tilu. Mual aya di nu bakal bumelak ka diri Malati kajabati engkang pribadi. Akang ridho ngorbankeun jiwa jeung raga pikeun ngabelaan ka Malati. Akang rek malaspati kanu jarahat. Jeung nadi akang teh teu bisa ngabohongan diri sorangan. Sabenerna mah akang teh kacidanya jeung asihna ka Malati. Malahan mah kulungitna dari Malati lilingitna nyawa akang. Tah kulantaran kitu akang janji ka anjeun Malati. Akang dek bebela nepikeun katungtung nyawa. Doakeun akang ti Malati. Cek Banara bari jeung terus ngusap beungeut. Barang geus cacap Banara ngomong kitu hiliwir aya angin leutik nebah kana dada Banara. Karasana estuning matak seger jeung matak sehat. Banara meuning ngarenghap narik napas panjang. Sedengkeun beungeut Malati Bodas alias nyerat manah nu kapicangcap ngadadak ku malangkang dina ciptaanana. Pok Banara nyebut ngaran buah hatena. Malati Bodas nuhun pisan geulis. Tetela naon rupa omongan akang teh geus katarima ku Nyai. Ceuk Banara jiga anu ngarasa yakin. Nya sanggeus kitu majung Banara cengkat. Terus nangtung bangun lungse tapi eda sumangetna mah kelah beuki ngagedur. Bareng jeung kitu seor dangdaunan sadaya nu ngawuran. Puriding bulu punuk Banara harudang kabeh.
Ari nempokayan kitu mah bet ngerasa sieun jeung keung, tapi teu boga pikiran kana diriwa jerat mana. Naon sababna lantaran beda karasana. Malah keur kitu teh hiuk aya angin meuning ngaguruh. Tatang kalanting pelenod atuh jiga arek rungkan. Malah dina kuila mah dahan kaiting porobot parenggas ku tarik-tarikna eta angin. Atuh meuning ngarenjag Banara teh. Manehna culang cileung sieunun katinggang ku kai rungkan. Pok Banara harita dah kila-kila naon dieu nya. Nah bet aya angin ngadadak-ngadak teuing, beu palang siang alamat teu hade ieu. Cilaka pikeun diri aing, itu tangkal tiara meniting pelenod. Wah, kudu kumaha pepetaeun aing, ceuk Banara bari jeung cungas cinges. Dua lingin taki-taki bisi aya pangkung lemurang kana awak. Telila rieg bumi alam karasana jadi inggeng. Jang Banara beuki kaget bae. Marehna tetap ngacacanteng bari jeung taki-taki. Sedangkeun angin tetap ngaguruh. Kalakai mati murubut katebak angin. Malah keur kitu ti kaanggan kadenge aya sora anjing anu babaung jigana bae anjing leuweung. Atuh kaaya ngalamdak dumadak jadi geuman. Sora koreak ting koreak gagak menireang di sarada. Estuning kalah matek nambahan ketir. Cilaka ieu, lamun ceuk aya naon teh moal bisa gerak aing, sabab aing mah geus teu boga kepakaran pisan teu teuingeun kalingking. Awas ya, lamun kapanggih dicacag ku aing mah asa-asa. Ceuk Banara bari jeung ngeupeul-ngeupeulkeun pereupna. Sedengkeun ari panon mah tetep alateret nempuhan kaayaan lebah dinya. Heuleut sawatara waktu jep angin jempe-simpe. Kaayaan alam balik deui jiga tadi. Tenang teu aya nanaon. Atuh renghap Jang Banara narik napas panjang beuni asa gurigah geus ngaliwatan kaayaan nu pikasieun teh. Geus kitu pok Banara ngomong beri ngareret kana kuburan nyirat manah. Lujeng kantun malati geulis engkang beri ngantunkeun ieu tempat kanggo milarian musuh urang. Ceuk Banara beri ngusap beungeut. Ari sukuna asa berat arek ngarengkah teh. Dumadakan dirinya bet asa betah, tapi Banara maksakeun maneh sangkan indit tidinya. Da ari kudu cucing we jadinya mah moal aya hartina. Katayek Banara lempang lalaunan. Terus dodongkoan da puguh ngalewatan jajalanan anu ngaroyom ku arei cariu. Barang kelepar kitu geduk sukuna najong batu reg Banara eureun heula lempangna. Ret ngareret kana batu anu katajong teh. Barang disidik-sidik, eta batu teh tutunggul, malah terus diteges-teges anu sejena. Beuki lila, beuki jelas. Breh didinya teh loba batu tutunggul kuburan anu geus lila pisan. Malahan mah geus kacida balana. Parandene kitu Jang Banara geus nyaho, yen didinya teh astana heubeul. Atuh Banara teu loba pikir terus we lempang ngalaunan. Panona toleh rara-teret ngencang ngatuhu jiga aya nu diteangan. Beuki lila, beuki anggan ti kuburan Malati Bodas. Malah barang dilieu teh geus teu katempo deui, da kuguh kahalangan ku daun-daunan anu kanal. Teu lila lalampahan Jang Banara srog ka ieu tempat rei bulu punduk Banara ngaradak ting puring-puringka. Padahal mah da teu aya nanaon di dinya teh. Tapi batin Banara leuwih seukeut reg Banara eureun heula terus neges-neges kaayaan disebut deurning eta tempat. Sanggeus sadalila gebeg Banara teh ngarenjag satekar kebok lantaran nempuh hiji kuburan anu tutunggulna mangrupa hiji tangkorak. Rupana hidung menikeun kalastreng. Ari jina babatokna nancep hiji bedog meuni alus pisan. Ari dina babatokna nancep hiji bedog meuni alus pisan. Rupana herang gugur lapan dikuring ku genep peso balati anu perahna diukir jiga hulu jelema. Nabet aya nu kitu. Eta tutunggul meuni alus tapi matak pikasieun. Naon hartina tangkorak hideung ditanceban bedog.
jeung naon hartina aya peso lobana genep narancep dina eta tangkorak wah mata heran pikeun aing kakara aing manggih nu kitu nah jurig atawa ririwa kitu ieu teh tapi piraku di aya jurig kitu kudu kumaha hari geus kieu ya ceuk Banara bari jeung malohok kana tutunggul anu jiga tangkorek teh. Banara mikir menikin kaulau tapi weleh teu kapikir da puguh jang Banara makanya hona deet keneh parandene kitu ge Banara teu boga kasieun malahan mah kalah timbul kapanasaran panon toleh neuteup kana tangkorak kideung ari nu jadi perhatianana iwati bedog nu nancep dina eta babatok tangkorak kideung sanggeus sadalilah tetep jang Banara ngadeukeutan eta tangkorak meuni ati-ati pisan tapi sanggeus kira-kira 3 meter lireng Banara eureun deui panon molotot kana tangkorak kideung nu panglilana mah diteuteub teh bedogna malah pok Banara ngomong deui sorangan kabeneran pisan aing teh teu boga pakarang alias bedog ari ayeuna manggih pisan mangkaning alus jeung seukeut jiga nama tapi bedog naon bet kitu nya nah bedog zaman baheula kitu lantaran perahna ge rada lempeng jeung bedogna rubah katungtung deui tapi bangsa bedog teuing rek kitu rek oge pokona mah teh bedog rek dicokot teh ku aing malaur aing leng teu boga bedog-bedog acan ceuk Banara bari jeung leumpang deui 2 lengkah sadengkeun panonna mah tetep we mureleng kana eta bedog atuh jang Banara beuki resepeun bae sabab bedogna teh alus jeung jiga seukeut katayep Banara limpang lalaunan pisan tilila reg eureun deui deukeut eta kuburan heubeul ka perah bedog teh dicekal tapi encan ari dicabut mah ngan ukur kitu we diusapan jiga anu ngarasa lebar terus peso balati anu nancep oge di rampaan kabeh sanggeus sadalila pok Banara harita meuni aralus kieu ye buatan mananya ieu bedog teh perahna oge jiga dijieun tina tanduk lamun bisa kapimilik teh mah ku aing bagja temenan awak aing teh sakieu teh boga bedog teh keun rek dicobaan dicabut sia ku aing mah ceuk Banara berejeng terus ngacegang ngarah gede tanaga ke perah bedog dicekal teteng pisan renghap Banara teh narik napas heula geus kitu raketak Banara ngaluarkeun tanaga pikeun nyabut eta bedog nu nancep dina kuburan heubeul tapi edas teu rengrot malahan mah teu oyag-oyag acan raketak Banara ngarahkeun di tanagana disirikna ti bubrageg nyabut eta bedog tapi tetep teu bisa kacabut atuh lengjang Banara teh ngahulang bari jeung renghap ranjung manehna ngarasa kaget anu teu aya papadana sabab eta bedog nu nancep dina kuburan heubeul teh kacida pisan pageухna nya sakadapan mah colohok ke kana perah bedog kesangna dina tarang geus mimiti renung ambekanana renghap ranjung labatan nutas ngananjak gunung tetela lain bedog samarangan ya pageухna kabina-bina padahal mah aing teh geus ngaluarkeun tanaga gede hampir beak tapi bedog teu usik-usik acan teu uget-uget acan kelakah dampalengeun sing sireumeun jeung peureuss tetela aya eusian ya bedog teh tapi awas ya dibeakeun tenaga aing dieu kitu ceuk Banara ngomong sorangan bari jeung luak lieu breh nempo batu segede hulu gancang ku Banara dicokot sarta dicekal ku 2 leungeun hiup gedung perah bedog harita keneh didagoran ku batu tapi teu usik-usik acan kalah batuna anu mareh plekan atuh Banara beuki kaget bae sia pelawar batu dipiceun di gebung harita ngagebung gigireun kuburan ari panon mah teu lesot-lesot terus we mureleng kana perah bedog nu nancem dina kuburan heubeul terus dipapai jeung balati anu genep dea malah tangkorak kideungna diteuteub lalem pisan dina gayaan kitu sora manuk recet di sarada
Maladak dumadakan satu satelurun oge diratan kaya ning monyet-monyet ting gurayang luhureun Banara. Bajing ting jerihil kekes ting arah cerog jadahan kai. Melasok kadenge serep begu anu sasegor. Barang ngadenge kitu Banara meuning ngaranjung. Terus sarateret nempuan ka sakurlingeun eta tempat. Tapi teu aya nu matak ngabahayakeun. Akhirna lamun diantep bae mamoa aya tuntung ieu bedog kudu diakalan ku aing supaya beunang. Lantaran moal manggih deui anu sejena. Mangkaning aing terbutuh pisan ku pakakas, pakarang. Cik Malati akang bantuan gelis. Karamat jeung sapaatna diantos pisan ku akang. Lantaran akang teh kacida butuhna ku bedog pikeun pakarang akang di mana gelut jeung musuh. Cek Banara panganguran ngomong kitu bari jengjung nangtung. Terus atuh ngajegang tegep nakaranan. Maksudna mah hayang gunakeun tanaga sapinuhna. Sanggeus kitu gep eta perah bedog dicekel ku dua lingen. Bismillahirrahmanirrahim. Hyup! Sop! Banara narik napas beri ngumpulkeun tenaga. Kelila rakatak. Jebrud eta bedog dicabut sakaligus. Bret rieg bumi alam asa inggeun. Dekung silila jilegur ayat anu bitu. Taneuh muncrat jauh pisan. Ari Banara kapantingkeun aya kana 5 meter mah. Dina leungeunnya nyekel pedang koreang kubrag Banara ragrag kana taneuh. Tapi teu dirasa. Koreat hudang deui terus taki-taki bari jeung ngaconca nyekel pedang ku dua leuweung. Lantaran disangka bedog teh nyatana mah penang sabab kacida panjangna. Panon Banara molotot kana kuburan anu geus mancaura. Tutungguna ngararat celenteng ka manaboa. Pesob balati rabeng kabantingkeun awak Banara ngadadak jadi ngagibrig ngandegdeng. Jajantung ratu tutunggulan ari huntun roktok jiga nu kabulusan. Tapi anehna kabina-bina Banara teh teu ngarasa sieun. Malahan mah beuki panasaran we hayang nyaho tuluyna. Malah harita oge atuh panonna mending olohok kana kuburan anu geus molongo. Cakakak di jero kuburan aya nu seuri. Sorana ngagerenggeng harita teh mata keueung. Mata undur handaruan sorana ping saleor kanu jauh. Cek eta sora anu tarik mata katorekan. Gebeg atuh Banara ngagebeg satakar. Malahan nu tadina arek nempok kana kuburan teh jadi mundur deui. Tidinya mah kakara bulu kunduk ting puring-puringkak. Malah mending ngadeplik ngawid-wid asa kanal. Sakujur awak Banara mending ngageter. Pok maksakeun ngomong kitu ge lalaunan. Masyaallah, dah naon atuh ieu teh jurig atawa waririwa. Jeung deui naon sababna beut aya kuburan bisa ngabeledug. Loba nu aneh di tempat kumaha lamun rek ngahakan ka aing nya. Cek Banara bari jeung molohok kana liang kuburan anu molong. Sadengkeun dua leungeunna tetep nyakel pedang menihkeun kapag. Heuleut sawatara waktu cakakak aya di nu seuri. Sorana jiga tadi ngagerem handaruan. Cek sora anu seuri beuki tarik bae. Tamat sora anu seuri bersat kalayan cerik. Aya nu kaluar tina kuburan. Hiji makhluk anu aneh tapi ari pangawakan mah teu beda jeung manusia alias jelema. Ngan kacida begengna beungeut hideung jiga areng. Malah teu beda jeung tangkorak anu da puguh kacida pisan begang. Pipi kemong panon celong kumis jeung janggut meni jengros. Ari ramo leungeunna meni rangguas. Telilah kalayang clek eta makhluk teh nincak taneuh. Telilah kalayang clek eta makhluk teh nincak taneuh. Tapi teu kadenge sora setik-etik acan. Teu beda jiga kapas anu ninggang kana jukut. Nempo kayaan kitu jajantung Banara muni asaragran. Panon molohok ke kada makhluk anu aneh nu anu kakara keluar ti kuburan. Tuur Banara nyeroncon huntu meroktok bibir ngageter. Hayang ngageruh teu bisa bakat tu kasima. Ari eta makhluk nu kaluar tina kuburan
ngalengkah lalaunan ngadeketan ka Banara. Panon bodas molohok menih sarang gugelapan jika mata kuti. Tapi sebenarnya eta makhluk tepi pok Banara maksakeun ngomong. Bari jeung mundur salengkah. Saha anjeun? Awas, lamun teu eureun ulah nyalahkeun ka kula, ieu pedang bakal nyabet kana beuheung anjeun. Ceuk Banara bari jeung ngacung-ngacungkeun pedang kedua leungeunna. Jika norek narok eta tarak makhluk nu kaluar tina kuburan. Aturan si makhluk aneh teh eureun heula. Cakakak seri deui jiga tadi. Kalah beuki tarik bae, malah mata kukurayeun ngadengeun ge. Teu beda bae jeung seri ngajuring. Kaayaan di dinya robah jadi rada geueuman. Sanggeus seueuh seri eta makhluk panonna puria pun celik. Neteu teh ka Banara bangun anu hayang rekam. Pok teh ngomong ngalaunan tapi kadenge asa ditompokeun kana ceuli Banara. Ulah kaget jayu. Kula lain juring. Kula lain setan. Kula lain iblis. Tapi kula manusia sarua jeung anjeun. Cek eta makhluk bari panonna muraleng ka Banara. Ngadenge omongan kitu Banara ngerasa kaget. Sabab asa teh kahontak ku akal teh kaharti kupikir. Moal nya aya manusia keluar ti kuburan. Mangkaning eta teh kuburan heubeul. Dumasar kana eta pok atuh Banara harita ngomong jroning hate. Pikiran dewa ieu mah keluh. Ongkoh ngaku jelema alias manusia. Tapi kaayaan jiga setan. Buuk atuh ngaruwig bodas, kumis jeung janggot rabok jeung teu pugu urus. Mata celong jaba bodas, awak jiga rorongkong. Beungeut teh beda jeung tangkorak. Jeung nadina habet hideung-hideung teuing mangkruk teh. Palang siang nu sebut jin teh beurnya ih. Aing kakara papanggih jeung jin hideung. Ceuk geurentes ning hate Banara. Mari panon mah melong ka eta manusia. Dua leungeun mah tetep paduh nyekel pedang. Mari jeung taki-taki bisi dirina diserang ku eta makhluk. Tapi samemeh jang Banara bisa bergerak, siat oleh pater. Leungeun jang Banara karasa asa sing sireumeuh. Cilepung cre, eta si makhluk tadi teh geus nangtung deui dina urutna tadi. Dina leungeun anu katuhu geus nyekel pedang. Da eta mah Banara meni celohok. Sabab eta makhluk gerakanana teu bisa dituturkeun ku panon biasa. Sedengkeun pedang geus aya jaleungeun batur. Pok Banara ngomong deui kalawan laun. Astagfirullahaladzim. Pedang aing geus karebut hor kumaha teh. Gerakanana gancangna ningan kilat ngaliwatna tarik geus angin. Wah aing jadi curiga ieu. Sok senajan manehna ngaku jelema alias manusia tangtu ieu teh jin atawa setan. Kudu kumaha aing? Banara undur-unduran. Cakakak eta makhluk. Sing sabar jalu. Kula arek mulungan heula peso balati nu tadi laluncatan. Sabab eta peso mangrupa hiji saksi nu moal bisa dipungkir. Ceuk eta manusia hideung bari ngataya pelempang alaunan. Reg euleun heula terus dongko gap aya nu cokot. Horeng nyawe peso balati anu ngagalorel. Geus kitu koloyong deui lempang alaunan bari jeung halak ili. Telila reg eureun terus dongko gap nyokot peso anu ngagalorel. Kudu jeung kitu we nepikeun ka genep kali. Nu akhirna dina leungeun eta makhluk geus aya genep peso balati jeung pedang hiji. Hampir 20 tahun kula dikubur. Tapi eta kuburan teh sanggupeun maehan ka kula. Genep peso balati jeung hiji pedang geus jadi saksina. Eta manusia bari jeung melong ka Banara. Puriding bulu-puduk jang Banara harudang deui. Untuk Banara beuni neroktok bakat ku sieun. Tapi ari hati leutikna mah panasaran we keukeuh. Batina jadi ngaran cabang aya wani aya sieun.
Talila pok si manusia aneh teh ngomong deui bari neuteub ka Banara. Jaro kasih budak bager ka dia ujang. Mang aya pu omongan ka dia boro-boro ka dia. Ka dia. Cek eta makhluk bari jeung ngagupayan ka Banara. Sedengkeun Banara boro-boro bisa nyampeurkeun asa digupayan ku jurid meureun. Awak lah ngagibrig bulu punduk ting pureding. Ambekan oge ngadadak jadi ngahegah jika nu capek. Akhirna pok si manusia aneh harita. Ulah sian kasep. Ulah mamuan naon. Ulah ngancak kadarek nanya ka ujang. Buru ka dia. Cek eta makhluk anu anyar kaluar ti kuburan. Bari ngagupayan deui cagieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua made dibaris neruskeun carita dina bagian anu ka 25na. Hatur nuhun ku mangrupi berhatos sawijing kandun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we.